Kanggo pala istri zaman ayeuna, ieu mah lain sisindiran tapi hiji peringatan ka istri-istri sing narimanya kana ieu hiji carita, sabab lain ecek beja tapi bukti anu nyata. Istri di zaman ayeuna anggeana teh sok kabina-bina, pamake teu jeung elmuna, oratna ka mana-mana. Para istri zaman kiwari ahlakna teh rupi-rupi, nurutan ahlak Yahudi anu aya dina TV. Omat para istri cing areling, ayeuna mah loba maling, lain maling baju, lain maling samping, tapi maling tengah pingping. Ka para istri kedah waspada bisi katipu ku pemuda. Pemuda zaman ayeuna pinter pisan ngarayuna. Urang sebagai istri kedah hati-hati. Lalaki zaman kiwari ayeuna mah seueur bukti, hoyongna teh ukur mimiti. Ka para istri cing kuat iman, ayeuna mah geus akhir zaman, ulah daek ngalayanan lalaki anu teu boga iman. Istri teh racun dunia, tapi istri anu mana heula nyaeta anu 10 nafsuna, istri nu eueuh ka era. Para istri cing narima kana ieu papatahna, mugi sing janten elmuna kangge urang sadayana. Cing ageng pisan ngahampura ka abdi anu nyarita, hapunten pisan sakirana anu kirang tata basa.